Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Sri Anjarsari. Saya guru bahasa Sunda di SMKN 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasan tradisi Sunda di kelas 12. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda. IPK yang pertama menganalisis teks bahasan tradisi Sunda, yang kedua menyimpulkan isi teks bahasan tradisi Sunda, yang ketiga membandingkan rupa-rupa tradisi Sunda. Tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan TPACK dengan model Discovery Learning, siswa mampu mencapai pembelajaran sebagai berikut. 1. Setelah menyimak video dan membaca teks bahasan tradisi Sunda yang ditayangkan, siswa dapat menganalisis teks bahasan tradisi Sunda dengan teliti dan penuh rasa percaya diri. Yang kedua, setelah memahami teks bahasan tradisi Sunda yang ditayangkan, siswa dapat menyimpulkan isi teks bahasan tradisi Sunda dengan penuh rasa percaya diri, teliti, dan santun. Yang ketiga, setelah membaca teks bahasan tradisi Sunda yang ditayangkan, siswa dapat membandingkan rupa-rupa tradisi Sunda dengan teliti dan penuh rasa percaya diri. Nah, di dieu aya terang teu gambar ieu teh naon? Tah, gambar kahiji nyaeta gambar wilujeng sumping di kampung adat Banceuy. Berarti di dieu teh ngagambarkeun ngeunaan kampung adat Banceuy. Nah, di dieu gambar kadua anu terang teu? Nah, di dieu teh lebet kana tradisi Sunda anu aya dina prosesi nikahan nyaeta sawer panganten. Nah, di dieu aya contoh video kampung adat Banceuy, tiasa di-scan barcode-na atanapi klik link YouTube di handap ieu. Pami atos, kin hideuk tiasa ningal gambaran kampung adat Banceuy teh siga kumaha. Satos kitu di dieu aya barcode anu eusina ngeunaan bacaan kampung adat Banceuy. Tiasa ditinggal ku cara ngeklik Google Drive di dieu atanapi scan barcode. Salajengna, salian ti teks kampung adat Banceuy, di dieu ge aya contoh teks bahasan tradisi Sunda ngeunaan sawer panganten. Tiasa ngage barcode atanapi klik link Google Drive di dieu. Nah, ayeuna urang lebet kana materi. Nah, materi pedaran tradisi Sunda. Istilah tradisi teh asalna tina basa Inggris, tradition. Basa Laten, traditio, anu hartina diteruskeun. Hartina nyaeta adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumpuhan masyarakat. Tradisi ilaharna geus jadi kebiasaan masyarakat ti baheula, tur geus jadi bagian dina kahirupan kelompokna anu diwariskeun sacara tata lepa, boh lisan, kalakuan, boh sacara tinulis. Jadi tradisi di dieu teh mangrupa hiji hal anu lumangsung sacara turun-tinurun ti baheula nepikeun ka ayeuna masih keneh dilakukeun. Salajengna, pedaran. Pedaran atau bahasan nyaeta karangan anu ngajentrkeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana. Dina basa Indonesia mah sok disebut karangan eksposisi. Tah, pedaran tradisi Sunda di dieu teh medar ngeunaan unak-anik atau rupa-rupa tradisi masyarakat Sunda saperti kegiatan adat istiadat, atikan, mangrupa pendidikan, ritual budaya, pakasaban, tatanen, jeung sajaban. Nah, di dieu aya rupa-rupa tradisi Sunda. Anu kahiji aya tradisi anu patali jeung siklus hirup manusa ti mimiti lahir, budak, sawawa atawa dewasa nepikeun ka maotna. Tah ieu contohna nya sangkan jelas di dieu contoh tina tradisi anu patali jeung siklus hirup manusa. Urang jelaskeun anu mimiti. Tah gambar ieu aya tingkeban. Tingkeban teh biasana diayakeun nalika umur kakandungan 7 bulan. Biasana mah disebut 7 bulanan. Nah, dina proses 7 bulanan ieu
ibu anu ngandeg atau anu nuju hamil teh biasana aya siraman. Terus saatos kitu aya belut diluskeun kana patuanganana anu tujuanna simbolna sangkan lahiranna teh lungsur langsar. Aya oge nyadiakeun ieu kalapa anu digambaran anu hiji sisi istri nu hiji sisi pameget. Nah si eta kalapa teh engke dibelah ku carogena. Tah upami langkung beulahanana langkung kana istri, oh berarti eta teh putrana istri gitu. Tapi pami kana pameget berarti putrana pameget gitu. Tah anu kadua aya ekahan. Ekahan dilaksanakeun ti 7 poe sanggeus orok lahir sarta kudu dibere ngaran. Nah biasana dina ekahan ieu oge sok aya tradisi bubur beureum bubur bodas gitu sabari mere ngaran budak. Terus aya sunatan dilaksanakeun waktu budak geus cukup umur pikeun disunat. Nah lamun awewe mah tara diria-ria, tapi lamun lalaki mah biasana sok diria-ria, sok diayakeun hajatan. Salajengna aya kawinan. Kawinan teh dilaksanakeun waktu jalma geus cukup umur pikeun ngawangun rumah tangga. Nah dina kawinan oge di dieu loba tradisina nya. Contohna salah sajina tadi teh aya sawer panganten. Salajengna upama aya nu maot biasana sok dipieling waktuna ti 3 poena, 7 poena, 40 poena nepi ka sataun maotna atau mendak taun. Biasana ieu mah non sok diayakeun tahlil kitu nya. Pikeun ngadoakeun anu maot. Nah, anu kadua aya tradisi anu patali jeung religi atawa agama. Di dieu aya gambar bapak-bapak anu keur naon nakol bedug gitu. Nah, di dieu aya sababaraha tradisi anu patali jeung religi atawa agama. Anu kahiji aya Muharram kamari nya urang nembe mieling tahun baru Islam. Biasana sok diayakeun pawai obor gitu ngurilingan kampung mieling tahun baru Islam. Terus anu kaduana aya Mulud. Dina bulan Mulud ieu aya kagiatan mieling lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasana kagiatanan disebut Muludan. Aya oge di bulan Rajab, aya Rajaban nyaeta mieling Isra Miraj Kanjeng Nabi. Contohna misalkan dina Rajab ieu aya imtihan, aya ngupat, aya salametan. Salajengna di bulan Ramadan di dieu aya sababaraha tradisi anu biasana urang laksanakeun nya. Contohna nu kahiji aya kuramasan. Nah, saacan mayunan bulan Ramadan biasana urang kudu keramas heula, kudu bebersih gitu, bebersih mayunan bulan Ramadan. Terus anu kadua aya tradisi ngadulag. Terus aya ieu nu paling sering mah ngabuburit nya. Waktu ngantosan adzan maghrib biasana digunakeun pikeun ngabuburit. Aya istilah nganteuran. Nganteuran di dieu nyaeta saling berbagi makanan gitu sesama tetangga. Terus aya oge bulan Sapar aya tradisi Rebo Wakasan. Tolak bala kitu nya biasana sok aya salat pikeun tolak bala kitu. Terus di bulan Rayagung aya kepercayaan lamun acara pernikahan bakal afdol lamun dilaksanakeun di bulan Rayagung. Jadi di bulan Rayagung mah sok seueur pisan ondangan-ondangan sih gitu. Lantaran dipercaya afdol pisan gitu waktuna pikeun ngalaksanakeun acara nikahan. Anu katilu aya tradisi anu patali jeung adat. Nah di dieu aya 2 gambar nya. Gambar ieu teh mangrupa upacara adat ngalaksa anu aya di desa Rancakalong Sumedang nya. Nah, tradisi anu patali jeung adat di dieu biasana kapanggih di kampung-kampung adat atawa di komunitas atau masyarakat adat anu miboga adat mandiri. Jadi berdiri sendiri gitu. Kampung adat mah kan beda jeung kampung-kampung biasa di urang gitu. Nah, misalnya di dieu aya tradisi ngalaksa ngan kapanggih di kampung adat Rancakalong Sumedang. Tradisi kampung adat Dukuh di antarana manuja, tradisi jaroh, jeung pacaduan leuweung. Nah, di Subang oge aya tradisi anu dilaksanakeun di kampung adat Banceuy. Nah, salajengna di dieu tradisi anu patali jeung kajadian penting atau peristiwa alam. Upamana di hiji lembur loba pisan gangguan saperti panyakit,
musibah biasana sok diayakeun tradisi tolak bala atawa ruatan bumi. Ieu tradisi ngan kapanggih di kampung adat Banceu Ciater Subang. Nah, di dieu baheulana jadi ruatan bumi ieu teh tujuanna pikeun tolak bala lantaran baheulana di kampung adat Banceu ieu teh kakeunaan musibah angin puting beliung anu ngabalukarkeun sakabeh pangeussi anu aya di kampung adat eta teh hancur gitu. Tah saacana teh ngaranna teh kampung Negla. Nah, kulantaran aya musibah ieu tuluy pemangku adat di dinya teh nyieun kampung anyar. Tah nyieun kampung anyar ieu teh dilakukeun sacara musyawarah gitu. Nah, tuluy kulantaran dilakukeun secara musyawarah anu hartina ngabanceuy kitu nya. Tah tuluy we eta kampung anu anyar teh diaranan kampung adat Banceuy. Tah aya tradisi khusus nyaeta tradisi tolak bala atawa ruatan bumi. Anu tujuanna pikeun tolak bala sangkan kajadian anu siga baheula teh henteu kajadian deui gitu. Terus tujuanna oge pikeun rasa syukur karena hasil panen. Salajengna, nah, sanggeus hidup nganalisis teks bahasan tradisi Sunda kampung adat Banceu jeung Sawer panganten, tah ayeuna pek tuliskeun teks kampung adat Banceu jeung Sawer panganten ku basa hidup sorangan. Analisis eusina jeung naon bedana kira-kira anu ngabedakeun antara tradisi kampung adat Banceu jeung Sawer. Kampung adat Banceu kaasup kana jenis tradisi naon? Kampung adat Sawer panganten lebet kana tradisi naon. Ya. Sakitu panginten materi perkawis bahasan tradisi Sunda anu aya di kelas 12. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.